Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat jama anu mulus pertanian nana. Riwayat Imam Muslim ti Abi Hurairah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dauhanana aya hiji jalma lalaki keur waktu manehanna aya di hiji tetelar. Ngadenge suara dina mega mendung. Isqi hadiqata fulan. Siram kebon si anu. Terus mega teh maju ngahujanan hiji kampung anu aya solokan sarta caina geus pinu. Eta lalaki teh nuturkeun cai nepi ka kebon manehna. Nah barang ari beh teh manehna nenjo jalma anu keur nangtung mener-mener cai ku paculna kana kebonna. Terus manehna nanyakeun ka eta jalma anu mener-mener cai teh, "Hei abdina Allah, saha ngaran anjeun teh?" Jawabna, "Ngaran kuring teh anu anta." Eta ngaran akur jeung ngaran anu disebutina mega. Ceuk jalma anu bener-bener cai, nah make nanyakeun ngaran kuring. Jawab manehna, kuring nguping dina mega aya suara anu bukti caina ieu. Siram kebon si anu. Nya eta anu disebut teh ngaran anjeun. Nah kumaha atuh kaayaan anjeun teh? Jawab jalma anu bener cai, kuring teh ngaazam boga angkeuhan anu kuat. Hasilna tina ieu kebon teh saperti luna rek disodakohkeun. Saperti luna keur kuring sakeluargaeun. Anu saperti luna deui ieu keur bekel ngagarap ieu kebon. Ku niat anu soh anu bener, Allah Ta'ala masihkeun balasanana di dunya keneh atuh angot di akhiratna. Subhanallah, tabarakallah. Ternyata ketika pertolongan Allah ketika datang kepada hambanya yang benar-benar yang berbuat baik, maka akan didatangkan bala tentaranya atau makhluknya selaku hambanya yang suci dan mulia, yakni malaikat. Maka tidak aneh lah banyak ulama-ulama sekarang yang benar-benar karismatik, yang tukang tirakatul bukhara khalwat, biasa mempunyai khairul adat. Apa khairul adat? Artinya membedah adat istiadat yang tidak lazim bagi yang awam. Pada dasarnya ia adalah orang terpilih atau orang-orang yang selalu bertirakat megang nafsu dirinya atau selalu berbuat baik semata-mata karena untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.